Eta kunaon eta Potong oni? lain leungeunna potong. Kok dicangkok sih? Ih, cilaka lain sih nih. Pateu gitu kunaon? Tenang, teu kunaon teu. Ini kunaon eta di bengker gitu. Teu teu kunaon. Kan tadi orang sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi gitu oge. Nah heuy we mang isu keneh. Isu teh nyatunuh nya lapar. Dahar lapar mah dahar. Nah, teu boga duit, Sep. Geus we atuh sarekeun. Nah, sare Sugan we atuh ari sare mah ngipidaan mang. boleh juga Edina. Sini. Eta kunaon eta oni? Potong lain leungeunna potong. Kok dicangkok sih? Ih, cilaka lain sih nih. Pateu gitu kunaon? Tenang, teu kunaon teu. Ini kunaon eta di bengker gitu. Teu kunaon. Kan tadi orang sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi gitu oge. Nih tebak-tebakannya Moal ah mang, kunaon? untuk naon? Ya, lamun ente bisa nebak 10.000. Lamun maneh teu bisa nebak nu urang 2.000 ka urang. Kumaha? Oke, bener ya. Bener, tapi urang heula anu kahiji. Jarak Bogor jeung Jakarta sama dengan barata. Teu nyaho mang. Teu nyaho. 2.000. Emang naon jawabannya mang? Jawabanna jarak Jakarta jeung Bogor sama dengan Jakarta ka Bogor. Ayeuna urang ya, Oke, kucing naon anu bisa ngapung mang. cing. Teu nyaho. Nah, teu bisa kan? 10.000. Pantesan apa lagi? Upret siang mah eta. Terus jawabanna naon? Ieu naon mere duit 2.000? Urangnya teu nyaho mang jawabanna. Goblok, aing buntung atuh. Ieu naon ya? Gua atuh eta mah geus wayahna adatna mah deh. Adat mah geus di dituna, mau Bisa keur nyanyi le? Heeh. Keren teu? Suara aing. Hah? Mantap. Kerenan kene suara gaang. Deh, teu kudu sieun-sieun teuing sa teh mah. Nah, ha? Urang pasrahkeun we ka Gusti Allah. Nu tiasa ngalindungan urang. Geuning bet. Aing nyokot samping jeung toko bet. Nah, Sia ceramah. aing mah leuwih sieun ngali TV. Tapi kok bisa sih? Kunaon sih? Kunaon tah? Geus dilaporkeun mau dicabut. Kocaknya. Plus 62 mah kocak. Baru dimasukin udah dicabut kan nggak enak. Kena prank. Manggung di mana sih eta? Rusuh lain? Fashion Week menyambut 2023. Tanggal 20. CFW Cikaret Fashion Week. Jangan sih mabuk. balik gawe Anjing gawe di mana sih ya? di rumah sakit. Di rumah sakit. Heeh. Aing. Waduh. Bisa mah. Waduh. Sama jadi impusannya meureun. Goblok jeung impusan lu tik itu. Hebat amat. Saya gawe di rumah sakit mun geuring bisa nyuntik sorangan atuh. Wah, atuh tiap jam bet aing suntik. Ih, gelo. Masih bagian naon di rumah sakit? Orang gila. Pasien mata goblok sia mah. Punten Kak Sep. Mangga juragan mangga. Ngopi juragan? Mangga ngiring terus. Punten ari mesin kopi eta di mana? Itu pada di itu juragan di warung Boce Oh, bucu. Cerom.
Voucher om sabarang 11 sakit. Murah 2.000-an. Pada dipasarkeun pasar. Moal. Moal ya we. Bisa satu juragan. Telan we rapi. Kopi yang menta. Balik Pak. Tiara menjamin kenangan jamat bersekolah. Suaraan euy. Aing. Wah, jelema. Goblok. Suan aing teh kursi. Kursi. Ya sakieu aing gedena. Gede meureun. Gede. Adatna. Boga atuh eta mah geus wayahna adatna. Kudu teu disampeurkeun mun bener mamang non mantan mamang non ngalukan. Atuh sia mah arek naon nyampeurkeun mantan. Aing mah sarieun, Sep. Kok sieun sih? Ih, aing sarieun moal gagalantungan naon atuh monyet. Tah mah setan mah. Itu Aduh, menta pegat segala deh yuk. Lagi balikan yung mantan. Astagfirullah. Naon sia? Ku kelan sirah we. Naon? Dia dipegatkeun ku mantan. Emangnya sia boga mantan, sia boga kabogoh emang aing pernah ningali sia mah awewe. Boga atuh, buktina ieu nya pegatkeun. Cuma mantan hayalan meureun, kabogoh hayalan. Nyalakeun. Sia media hungkul. Sama lain pegat jeung hari meureun, lain pegat jeung awewe. Naon atuh? Pegat jeung hari-hari. arek mana sih teh? Jumatan atuh mah. Jumatan. Geus balik deui. Pas geus tarang deui, geus ngopi deui. Sare wae. Coplok. Anu gering. Bet. Ayeuna mah ulin peuting sarieun sahabat. Loba gangster Di mana? di jalan. Geng motor. Heuh. Oh sih yang ngadenge eta. Kerasnya. Ulah ulin peuting bet. Oh bener. Ente komo Aing emang tara Beurang ulin. ulah ulin. Goblok beurang mah tuh. Emang aya naon beurang? Rajia, Raja naon? bajore. Goblok.